Hai Bacuners, ketemu lagi dengan The Bacun. Itu dia. Kasih orang tuh. Orang gitu ya Bacuner ya. Cuma daramang, sehat-sehat. Oke, baik. Silakan, baik. Bahas apa hari ini nih? Nanti lu rame-rame nanti ya Mandalika Indonesia aja boga. Apa tuh? Indonesia bro, mendunia bro. Jadi ulang ngomong ke no isu-isu yang negatif dulunya. Orang jangan mendekati tipe Mandalika. Negatif. Negatifnya paling nyata yang lagi ramai sekarang pawang hujan. Hujan. Jadi bisa dipesan saya pawang hujan itu saya itu dan saya. Jadi sih kayak itu misalnya non hot water mun di kamar mandi ente ki panasnya rasa kumaha. Panasnya kumaha. Suam kuku atau murupuy cenah. Ari water heater di maing mah teu kudu dipanaskeun we. Nah, teu kudu dipanaskeun. Otomatis. Hah? Otomatis. Nah, kurang dikekeh poyokan. Anjing ke bahasa SMA anjing sia teh boga prestasi. Aneh. Ayo bener. Kalau mana anjing ngolinding batu. Oh anjing, kumbara eta mah. Arek mandi di dinya. Mun Mandalika mah orangnya sebenarnya mun urang sorangan heuh. Tepat tinggal motor urang mah itu baheula maksudnya lamun motoran geus tapi lamun ningali balap MotoGP. Sarua nya. Ningali siga mau nonton atuh siga kitu bek mau nonton orang itu. Jadi sampai di sini. Karena kita nggak begitu suka MotoGP, sampai jumpa. Salam Bacuners. Udah, itu pacar MotoGP. Orang mau resep teh Tapi anu hareup dibahas teh dinya. Nya orang mah kieu butuh, urang mata resep teh nya anjing sih ya, Bro. Lapangan kan gitunya modeling. Gitunya. Sirkuitna. Penonton sakieu sih. Jadi mau nonton teh nya weng. Ya sih. Gila, ntar deui ngobrol gitu anjing itu kan bakso. Mang. Mang Yamin. Anjing. Iya anjing terus gitu. Weng. Geus kitu deui anjing jebaring gara rancang, Bro. Ai gitu unggul anjing geus anjing. Ada di batur gitu oke teh. Tapi di urang mah aya kieu seng di urang mah. Tama main badminton. Tapi di luar gitu atau aya istilah di dua tiru atau satu tempat oke. Nya jadi hiji dua tiru tapi kan mana ningali nya itu unggul mayar jutaan. Nah, daek mak gitu. Nya untuk penggila pasti jangan pas hobi mah. Ka urang ngobrolna teh hobi teh heuh. Tapi nu hobi mah aja rek seberapa dibayar. Beja manana beuki si A kan tanya tepati apa pembalap bagi si A pas begitu nonton mah akhirnya mana tidak fanatik kasih A eta akhirnya kabeh we ningalina resep gitu euforiana itu kumaha mun aing nonton eta lah band band atau sepak bola meureun nya siga Panjat Pinang ge rame bu Panjat Pinangnya nya rame oke kan nya bagi anda namanya orang masak ningali gitu di borosot gitu kan ya akhirnya ningali di TV jangan ningali langsung beda ya udah gitulah atmosferna lah ya sih matang jutaan bisa udah juga aku hobi mah ya beda sih untuk membagi hak aja untuk hobi mah susah sih soalnya orang mulai di motor teh buat trauma kunaon trauma tanya sih iya bro motor stick aing ulang tahun stick bung ulang Sweet 17 bung Sweet 17 dianya Sweet 17 terus itu teh di sekolah teh geus ngomong ka urang teh ngomong kik aing ulang tahun kik 17 tahun urang ngarayakeun jeung mana antarkeun urang meuli stick drum di nadanya di Jalan Sundanya di nada geus kitu balikna kita makan di warteg si ibu nu jalan di Jalan Natuna Jawa Jalan Natuna si ibu telepon ya kudu kayak masih hantri mana apa ditewak nanti kesan masih hantri katewak nanti
Tewak kenapa? polisi Bu. Polkis. Jadi Operasi, cerita. operasi. Oh, setelah beli Sebelum anjing. Sebelum Oh, banget terus? anjing aing mau trauma anjing. Aing kena motor teh anjing. ah, Sancar anjing eta teh. Jadi Sticknya udah dibeli aing ulang tahun anjing, Oh, bro. stick Zildjian baru, anjing, Zildjian. Zildjian hitam 7A anjing, guys lah eta. we cerita aja kumaha ieu. jadi teuing kunaon orang teh ke arah Mas Handri si ieu da lain orangnya, lain orang nu si ieu nyetir. Jalan teh 3 lajur mobil. 1 lajur ke kanan, 1 lajur ke kiri teh 3 lajur masing-masing. Berarti kan badag pisan malah. Terusan bawa batu nu keluar tol. Polisi di tengah, set Oh, itu mah euy. motor RGR tinggal ke kiri we berhenti dari pinggir dulu deh. Anjing aing nyetir, bro. Aing bawa Nah, RGR. kan terbuka sih. Tugas Oh. bro. Jadi ya ini ya Pak, saya punya uang segini, uang stick Uang stick gram. Berarti motor RG, motor RG. Eta di tengah aya 3 jalur teh. Rek teu boga SIM ge aya jelema nanggeus. Ini masalahna mah ieu ban ngemudi. pengemudi. Nya eta sudah euy urang mata kelihatan puter resep main motornya. Oh. Aing mah ini da euy sih. Aing mun keur misalnya balapan set anjing jeprit aing kan pasti eureun. Jalan polisi. Iya mah mau oleh polisi atuh kur gitu. Banyak kur balapan MotoGP ya polisi ngomong ya. Pada oke baik. Misalnya sih keur balapan ya MotoGP kan antal godek teh. Sarewe. Kalau keur balapan gitu set. Siung geus dikahiji dong, siung geus kahiji. Tah nu kaduana teh si ieu lah sa sih. Pembalap Marquez, Michael Rossi. Duhan aing mah angkatan aing Michael Duhan. Nah, cek si Michael Duhan teh. Sing, operasi. Aing kahiji anjing mah. Ya. Siapa pehul anjing. Pehul. Gitu anjing aing we. Mata tempat teh nonton motor-motor teh. Anjing. Geus lah orang motor geus sudah teh geus ieu lah orang mah. Eta pertama. Terus aing pernah make motor Sio ge sarua. Meuli hayam aing hari itu. Meuli hayam di kordon. Meuli hayam udunan, baru kan ngarumpul boga hayam biasanya bolonya kieu mah. Di mahasiswa. Di mahasiswa. Meuli hayam sok kita aing boga babaturan nu bisa meuli murah. Potong aduh. Kumpulkeun bong. Set, asupkeun. Set, nya asupkeun. Aing masuk ka kordon ka babaturan 20.000 nya ngumpul teh. 25.000. 25.000. Pek meuli hayam 2 siki. Bawa lama ya masih murah ya. Murah. Ya sih teh ngan boga duit teh 2.000. Mana teh 750. itu, mana teh boga duit teh 2.000. 2.000 aing mah ngan boga duit 2.000. 750 perak. Apa mana teh ngomong ka aing. Kik aing balik ngilu maneh aing ngan boga duit 2.000. Aing ngan boga duit 2.000. Nya sok eta kan eta dipake sumsum. Jadi sih teh ka kordon karena boga channel di kordon tukang hayam nyimpan duit 20.000 5.000 nyimpan duit 2.000 pas di kordon tewak polkis Itu polkis teh urang make RG, polkisnya make backjul. Anjing, backjulna backjul berem. Tapi dah urang santainya polkisna ini Stylish kan dia mau main bola stylish. Pirlo lah Pirlo aing mah gigi hiji gege anjing tah. Saking stylish tah anjingnya. Gigi hiji aing gua kieu anjing tah. Anjing sorry anjing. Can belok aing geus kieu anjing tah. Itu motornya yang dibelokkeun tapi huluna heula anjing apa. jadi si Motor pusing mah memang mau naik motor parah mencek aing ya parah ngebut pisan bisa 100 120 dibelokan 120 berapa muat pas lurus 20 jadi belokannya bet anjing. pengkolan nunggu Eta teknik tinggi ya. teknik Aing ke motor Jeung teu nyaon teu ketinggal ya nih. Jos itu kan backjul set, backjul
Dia nyokot ini kunci teh aing keur aja teh. Oh, Jadi pada mana banyak. kuncina teh set. Dia pada mana anjing pada sekali anjing wali cek aing teh. Si pinggir. Pinggir. Sisi puting-puting maghrib anjing. Maghrib. jam 7. Jam 7-an lah udah biasa ada puting mah kalau begadang baru. Malam minggu wae dah nya. Nah, pas orang ke sisi nego wae orang teh. Nego biasa damai. Damai tempat. Oke. Pak udah Pak. Kita doa ke dia abdi teh. Ieu ge udah rencangan. Kalau ngagalah hayang. hayang. Ya sabaraha? Sabaraha? Ayo 20 napa? 20 napa? Yang gede-gede kan. Gede kan kieu kan cet urang teh. Langsung kieu. Pan puting-puting Langsung tadi kieu. teh. Salam tempel teh. Yang saya geus. Ini tuh balik deui. Baik aing teh ka barudak anjing euy. Terjadi Anjing cai teh ngeulehan lagi. Anjing naon sih? Polkes. siapa Polkes anjing cai teh. oh nggak suka kayak goblok siapa anjing parah mah. Aing cerita ke teu nya anjing kan pasti mana mah anjing menyerah anjing. Siapa menyerahkan diri wae anjing cenah. Ada lagi. Cek saya teh ayeuna mah sumsum deui we. Susun deui. Urang mau teu bisa ngagantian. Demi Gantian Allah orang ngan boga duit 2.000, bang 20.000. 20.000 bro. Jadi anu di anjing nah 20.000. Aya nu 2.000 duit orang mana anjing? Di Anjing itu anjing. Nu 2.000 nah anjing. Diberikan saya enggak mau bisa anjing. langsung boleh langsung balik langsung jamming dia jammingnya. Teh nu kabayang teh polisina datang ke kantor. Leka kantor, Bang. Bisa goreng. Masih goreng. Berapa orang ini di kantor? Wah, traktir kabeh. Kantor kabeh. Pas ningali anjay. Anjay, 2.000 Bang. Mang ditilang we. Mang we bilang ke saya. Nah, mang teh ngangge helm anjing. Ya acarna teh simetris. Iya, ban saya pentil. Klakson teu hurung. Pupus goyang jadi katukang nasi goreng. Jadi katukang nasi goreng. Banget jengled. Itu simetris mah. Ikut saya. Tapi Pak, ikut. Saya kayak gitu euy. Tak lagi deui ce, urang mah kan motor teh. Terakhir susu hera aing mah. Susu hera. Hei anjing motor euy balik. Ya ka batu can, orang ada desa sawah kan. So, ka batu orang nyiem rek. Asa rek naik gunung sikijun. So, terus mawa naon nak tinggalin. Anjing nabrak bro. Oh nabrak. Dus, semua gua prak si lalakina teh. Orang teh itu benang naon anu ieu da. Pas ka dieu tah. Gedihan ka dieu. Gitu kan. Diriung anjing orang. Ada ulah ayo dipotong eta. Itu kumaha itu teh? Pak. Abi ge ieu patah tinggalin cenah. Abi ya bade ka rumah sakit nyalira curang. Terus aing untunna ya aing mau menyerahkan diri, Bro. Ya minimal hulu di kieu. Ayo surantes cenah. Jadi di tita inde tadi ya. Ya sok atuh beresan heula da itu mah sigana mah enggakpun hungkul cenah. Tapi kan ai warga sekitar modelnya Ya. Iya moles-moles teh. Carana urang ngeunah lah urang. Memang eta kejadian untung baheula nya. Mun zaman ayeuna mah anjing aya hiji we jalma nu ngomong bakar. Duruk mana kieu deui. Item anjing. Tapi aya nu ningalikeun. Rada semeho aing kieu. Sempet kan dari dulu kan. Tuh orang pernah baik yang si pusing baik futsal isuk orang baik di PKP nya. Isuk balanya di PKP nya. Isuk ya PKP di itu tuh di Suci. Orang futsal si pusing di parapatan Suci ka tembus ka di cahe beneran aya parapatan naon nu ka tembus ka Santo Yusuf beneran tah di parapatan eta teh polisi Yusuf teh. Nah, orang teh Yusuf
kan aya dengan parapatan ti Suci tembusna teh ke Santo Yusuf pasar. Oh bener. Nah, teh parapatan eta tah parapatan Lampung Barat teh polisi we. Aya polisi. Oh udah jalan ieu nya, jalan spiritualnya. Lewat Suci, motong lewat Suci lewat Kudu Mindar ke Suci. Nah, didinya anjir, kurang pulsanya gus jam 7 kurang. Oh ini kasih. Tawak polisi gara-gara udah merah kuning pak, merah kuning sweet cang teh. Kalehannya anjing nggak lah berem. Akhirnya nggak sih pak, ambil badai futsal tuh rancangan ambil, oh diharap motor mah diharap ambil badai futsal tabu 7 cang teh buru-buru ngasok tuh dibantos ya pak, dibantos ngasok tuh gaduh sabra mau gaduh 10.000 kanggo sum-sum main bat tuh teh ngasok kan cang cik sebabana teh aing pas muka dompet Allahu Akbar kan gocap bom nya aing Pak angsulan ngomong gitu kan gitu aja. Kayak sekedap pak geningan di rancangan aing kasih pusing aduh ceban tuh geus pusing aing boga sabra gocap sarua anjing gocap Memang kok galanya sana. tuh coba sok anggal atuh cenah kayak sekedap pak anjing anggal aku saya angsulan goblok sebenarnya atau gocap aku satu pala sampai kan geus dia kan geus ceban cenah no tuluyan apaan aing geus salah suit terus kita ngagolkeun babak Anjing. kan balik minggu harapna kan futsal deui kan pas Sabtu futsal deui jam 7 polisi eta deui anjing polisi eta deui wah langsung anjing kamarin geus anjing teu didenge tuh Pak gua aing kamarin cek geus dulu baru sieun sih turun sih cekin Baik, tamun mangkalika ting tah apal namanya urang nontonna ngan di medsos nontonnya di medsos nu paling rame nya eta. Cilaka rame. rame mah cilaka Eta Cilaka emang bener gara-gara lintasan jalan atau no cenah mah aya nu bebeja aspalna cenah mah aya bebeja aspalna anyar aya nu bebeja kitu aya nu bebeja memang ieu-na bedanya jeung sirkuit-sirkuit nu sajen gitu beda tingkat ke ieu-na gitu tingkat kesulitan tinggal urang tepat tingkat teh oge sih di si ban anu eta teh keur ban teh mulai di dieu banna vulkanisir teh abis itu bisa jadi ayo urang mah curigana kieu aing Mandalika pas di Jieun teh nah di gerbang sirkuit eta tambah Bandung kebar paku anjing nambal di dieu kebayang anjing si Rossi anjing si Pedrosa teh bakal anjing si tambal di mana sih anjing hari itu Anjir. Tukang bareng geus henteu. Kadurukela kan dikitu kan. Henteu bro lain. Api-api sare anjing tukang tambal ban biasa anjing api sare. Atuh pamang anjing. Api sare we dapan laisnya. Tebar buk atuh da anjing monyong geus kudu siap geus nyaon pas aya nu ieu manya anjing. Menjemput rezeki anjing moal mungkin pasti kan saya jadi kesana sepi gitu kan. Anjing kan sare. Terus gitu tuh si Pedrosa, muntur si Rossi teh kan datang, bang, bang. Tambah bang. Tambah. Siksa waktu tambah lah. Si boka teh tambah biasa kan gitu. Anu caikeun. Bang. Bunglon. Di bunglon teh gua Bu. Pentil, Bung. Pentil mah tuh bisa ditambah, kudu beli ban aja. Anjing itu berhitung. Orang pernah eta sing di ieu sing aing urang teh keur kuliah sana mah. Teuing keur gawe kita geus gawe sih kana make motor Honda Kirana Honda terbaik se-Asia Tenggara nya Honda Kirana nya anjing. Kumaha tidak terbaik ku TNI dipake, ku polisi dipake, Bung Honda Kirana mah. Bodi idola gua ya.
Ayo. Ayo. Ya gimana? Kan spesialisasinya keren. Sirana jamah aku. Kurang teh kempes di deket NTC nya, kempes di deket NTC. Cukup kempes. Ente nepi 50 meter lah itu kan tambah. Ente nambah di dinya. Aing kan pada anjing. Ente 50 meter itu kan tambah aing geus sudon aing mikirna anjing pelaku teh. Ya si abang teh, "Kang, ini tambah di mana nih bocornya?" Sekarang sepatu tambah we. Anjing. Sudon we loh. Sudon. Si goblok teh kempes deui anjing di deket BSN. Aing inget keneh di deket Dua BSN. kali jadi teh? 2 kali aing sapoe eta. Lain sapoe anjing. Kurang ti sajam atuh ti metro ka BSN. Di sancan BSN teh kempes deui si banai teh. Ayalah di deket Turangga tukang tambah. Aya deket Turangga tukang tambah lah di dinya. Tah aing teh ngomong ka si aananya, "Ieu orang korek nambah padahal mah dia di MTC." Dia geus bocor deui. "Iyalah Bang, lihat enggak bener ini." Cenah. "Ini enggak bener ini buru-buru ini, Pak." Apanya? Ieu deui mana Pak? Ieu sebenarnya. Soalnya cai geus ya. Ya. Talaga bodasan. Bocor deui. Lah bolos meloba itu Bang Oh, Tama. cai gua goblok itu gambar anjing sarwana cai. Aing mana sih kamerana cai teh? Sih diberian kieu cai teh goblok teh. Sapoe. 2 kali. Dua kali. Anjir. Bebena teh ini. Aing pas ka tukang tambal terakhir mah. Kan bade nambah teu. Ih motor ke dical teh. Sabaraha we cai teh. Hok bukan. Kirana sport. Kirana sport. Ente ka mana kirana teh? Dijual. Joko ka dulur. Kan dipake kawin, Bu, modal kawin, Bu. Ente Komputer bea, komputer jeung motor. komputer, motor, jeung tabungan bea. Kawin bisa aja. Kawin. Anjir. Abodemen. Anjir. Mawang teh sianya bisa nyieun hujan bermacam-macam. Sok ente hitung hujan aya naon wae jenisna sok. Hujan poyan rain. Hujan poyan sih. Oh ya, hujan poyan. Poyan. Hujan murupuy. Yang muruh puy. Gerimis. Gerimis. Hujan Hujan badai. angin. Hujan badai. Hujan angin. Tak iya, Bro. Aya hiji deui bah. Aya sih dah. Pawangna kan aya hiji. Haji Harimukti. Hujan rindu anjing. Anjing hujan rindu. Mana gua kudu nyanyiikeun. Nyanyikan. Kan tadi cerita pawang ayah pawang juga. Tadi bisa mesan. Bisa jadi kemarin Mandalika juga Hayang dikumahakeun. Anjir. berhubung sama Mandalika itu ayah Heeh. Aya bukan pawangna. Anget-anget atau mau ngake berat? viral Kalau mau ngegebret Viral teh karena ongko pawang hujan, tapi hujan enggak. kemarin hujan Mas. Hujan. Jadi siga si nanya. cek sahur nanya. Siga si Giannini, siga si Pedrosa, siga si Michael Duhan lagi kan ganti ban biasanya mun dari eta pindah ya namun ganti ban kan waktu kan ngarantri ditambah ban ganti ban kan antri lah nah waktu ya saya jalan saya jijinnya terpaksa pakai jas hujan anjing mana mau alus Axio anjing Tiger aya tekik motorna Ducati tapi make jas hujan Suzuki aya. Oke, helm Yamaha. Anjing endorse unggul ya. Anjing saya kamu kalau dia berarti nya. Sama pemain. Suatu ketika mah orang pernah ieu lalajo baheula Bandung Raya. Aing lalajo jeung si Butong kan, almarhum. Si Butong. Aing lalajo Bandung Raya, jeung si Butong teh geus kieu geus hitung-hitungan anjing budak SMA budak SMA ka stadion oge mah duit mau pas-pasan duitnya mau pas-pasan si Butong ceban teh si Butong ceban yang ceban itu si Butong teh geus kik gorengan lah bari lagi tegep bari gorengan anjing wah anjing tegep teh goceng yang gorengan goceng yang beli teh botol lah ayo sia efeknya anjing pas rek indek pisan celak
celak anjing. Ih, kecelakaan deh. Tukang geresek dong. Tukang plastik ya sudah. Plastik dipalastikan dong. Meuli. Anjing meuli lain teh. Saberapa? Goceng anjing goceng si botong meuli. Pakai lah kan set. Das caang anjing. Terjadi hujan. Gorengan teu meunang. Ngelekep anjing make plastik anjing plastik goblok. Eta nonton Persib nu aya petasan kumaha lagi. Ono petasan jeung si Botot kan. Jeung si Botot jeung si Johan Mimin asal mah. Terus jeung barudak lah aya meureun 5an ke depan. Oh lobaan jeung barudak. Kalau nonton Persib jeung si Botot jeung barudak apa. Nah, urang beli gorengan heula. Urang teh beli gorengan heula jeung barudak teh beli gorengan. Pas urang meuli lah anjing kosong we. Aing teh deuk di dinya jeung barudak 5an jeung depan terus jang ulah di dinya. Kunaon tuh? Petasan badag cek si AA teh. Anjing, badag bung petasan bung gede. Ngomong gede kieu anjing. Atuh kosong teh sabunderan eta teh kosong anjing da petasan tengah-tengah anjing jus. Si Abri ditaruh kang teh kieu. Ya Abri itu kan nu ngajagaan si tiga kieu anjing bari morotan. Cing bapak-bapak bung mau petasan. Pak, ulah deui nya. Mau petasan mau gorengan. Mau gorengan, bawa bapak meuli gorengan. Tiuk di dinya mau lontong jeung gehu pesek heula. Pak, ulah di dinya, Pak. Mau, anjing ngadan promos kieu. Pak, aya petasan, Pak. Wah, wae. Anjing kieu. Wah. Gorengan dong. Gorengan tuh mancar anjing wae kan kalau hajina. Gorengan dia, katanya aya gorengan anjing. Langsung anjing si bawa-bawa nangkung. Si anjing. Sa stadion ditantang gelut. Abri oge cicing. Gede-gede sa stadion. Dari prima oge mikir heula. Apen bangun mikir heula anjing nantang gelut sa stadion apa? Mikir heula. Iya anjing. Kabeh. Sa anjing. Anjing. Bari cerik deki. Itu jadi kan era. Soalnya kalau itu kan bau kalau harus kasih donor teh. Biar ngomeng deh. Wah. Hai gorengan nu kalur anjing. Baru car. Henteu bukan kalur, pas naon leumpeur. Kayak gitu. Anjing biata anjing. Aduh sah anjing. Cing, padahal lu Jawa ge nya nu belah ditu ge anjing. Dituju anjing. Nu karunya mebel anjing. Kiper anjing. Anjing sia. Back anjing. Striker gitu mati anjing. Jadi gelo gitu sih. Jadi gelo. Emangnya seri teh ki? Ane seri. Sorry tapi ditahan. Arek seri kumaha jelema nantang stadion. Stadion ditantang. Aing di dalam hati we. Pas ke situ aya nomaturan teh jadi diuk deui dari nya teh kumaha eta. Kan geus kajadian kieu mah yang butuh darah riuk tapi lalawanan teh geuning deuk. Asal tong ngobrolkeun petasan heula. Si bapak-bapak Tabu si bapak-bapak ka mana mulai deui. Itu cicing di dinya. Cing di dinya. Tapi asli nabung eta kisah nyata tanya si Botot tuh percaya mah. Eta asli si gehu sa kertas eta. Puru dulu. Aing mah kan beunang teh. Anjing teh. Geus soles. Waing. Apa? Tah pas si Botot mah jeung gehu. Pas gehu nyingcat, pas beunang cengek pisan. Krek anjing ada. Kan namun misalnya muncul ahli cuaca mah kan ngaranna teh cuaca mah BMKG mah kan si arah awan teh sebenarnya kan bisa dikendalikan juga eta mau nabur garam di hujan buatan teh ningan. Oh, ya hujan buatan mah. Hujan buatan. Data kan misalnya hayang misalnya hujan ke belah mana nya itu kan kudu niup
awalnya Iya. Yang blower badak gitu. yang luar mana Cenah mah iya sih namun cek ya nama tapi namun memang si eta mistis nya numpang hujan mah mistis ya numpang hujan mah di mistis deh gitu deh Maka cangcut cenah. henteu kalau kamari mah mawa centong Ah, dari dia. mana anjing mereka cara itu mah Enggak ada anu sarua ada anu gitu mah. ada nguti saha ada nguti saha Cek si cenah. Oh. Cangcut cenah. cangcut Cangcut awewe anu parawan kene. anjing eta hese mana Obat jarawat ya. Tapi marake masker juga kan ini ternyata. itu marak ya Anjir parah gitu kan. itu udah di Eropa lagi semarak ya kieu di Eropa nama Tapi kan ada kan prokes mah kan. Di hargaan berarti no. Kudu pakai masker ya. pakai helm ini pembalapannya lain masker deh nah penonton nah pakai helm sarua itu kerbasa di podium oke pembalap mah teu make masker kan Jokowi nama make Jokowi seorang Nah, tuh kan. Wih, Itu. wah, Tengah hargaan dia. Teu kudu ora ke helm oge, urangnya di jalan make helm teu make masker tilang aja. Kalau eta ge sarua kene tadi aja. ada mana mulai pada aku masker aja plat nomor can dia 2018 Sama babel ada kenapa sih enggak diganti itu? PPKB eta aya. PKB na euy PKB na kemana eta Pinjam gua baturan Terus? ke minjem duit. terus lu PKB na Teuing. terus apa panggil dia jeung teman-teman Karena gue beli ngomong mah. Tapi kayaknya awah eta abang mas males. Orang-orang tidak bertanggung jawab lah. lah banyak kudu dia Ya, isi nonton deh ya mobil. Mobilnya sih nggak tahu. Orang beli lah. Teresah di jalan. tapi entong tong dibeli bahan tebus lagi ya pada bar paku teh itu mun misalnya di sinetronkeun di Indosiar mah ya azabnya. ya mungkin sare dinu kasur paku orang kena bola paku bener paku mah ya pas mati maut asap paku Heeh. asap paku gitu darah raja sana dia ada matinya shit oh gitu soalnya sinetron Indonesia nya muntah sinetron oh sih sinetron azabnya orang pernah ninggalinnya seorang non tukang bakso tidak jujur menjual bakso daging tikus matinya kuburannya amblas karena itu kalah jualnya nggak spoiler heula uang bakso cari tanah terjujur pae amblas nggak beres ini jawaban aja nggak nggak beres judul oke bakso tidak jujur jualan bakso tikus matinya kuburannya amblas enggak terus oh gitu aja oh kemana lah Jo gitu wae untuk non rahasia non istri gini non rahasia istri non istri dari anakku istri dari anakku menjadi pacar kekasihku nanti kok main anjir kamangin istri dari anaknya jadi pacar dari pacarku jadi itu ribet kieu jalan pelik konflik status ya cik yang kadang kieu anjing ngeuna judulna arah edan mun di FTV mah naon baik di SCTV CTV mah eta FTV. FTV naon itu mah lalu naon alus naon manis bro naon cing Eta pacarku. tukang bakso Ah, mun teu tukang seblak cantik bagaimana tapi seru saya orang nonton rasa manis ceritana montir cantik ceritana manis tapi udah Tapi bawa haus. enggak sekali Tapi, mimpinya gelut ya kan untuk ketabrak untuk kelut jo suka
jadian ya. orang nu resep mah nu bobogohan jeung awewena teh anak lurah ngomongnya bahasa Sunda. Abah, itu abah. Udah wae abah anak kepala desa gitu. Kepala desa dah, kayak segerda. Serangat. Udah gitu. Abah ada itu nah tuh dah ini so gangguan wae tuh kan neng mah cenah. Dah nurut wae. La. Abah, cenah anjirnya kesel. Aya ada urang harta pernah gitu. Mau nanti cuma kan gitu bagaimana gitu kan mendosiar mah kan menggosnya siapa tapi labu cenah langsung diserang serangga diserang-serangga digerakkan badai menggus apa saya tak Tapi apokalips sih mengulang langsung daelek ikut tidur di luar babat tanah leluhur apa Brahma Kumbara apa elangna nah ini elangna teh saja eta elangna mun non Garuda mantili non mantili mun kulo teh kan ciat cita apa padahal cita apa rata-rata gitunya filmnya rek nyerang ke tukang tapi mana ribut aja ciat itu kabur ngali kalau itu tak kolek geus beres film teh ayo pengaruhna gitu ciat gitu teh iya mebo Pada teman cerita radionya lah itu teh. Radio resepnya Brahma Kumbara. Langsung di masih biar di film kan dia kan orang nu eta mah pernah teh ada si Rawing ya. Si Rawing nu Sunda pernahnya. Aya film. Aya filmna, film bioskop tapi Bioskop. film bioskop. Kayak apa eta Rawing. Zaman baheula tapi si Rawing. Ingat karena orang sare di Masiwira, orang si Baik, si Abeng, si Sito. Si Sito mah kan baliknya kan sedang serang ya, salahnya. Orang teh si Abeng balik ke Panghega, orang balik ke Bandung. Jadi si Abeng mah waktu badag pehul tapi si Abeng teh cuk si Baik teh lewat dia motong lewat antapani tukang. Baheula mah sepi Bu, antapani tukang teh perumahan urang sepi. Aya kuburan. Aya kuburan pasti si jalan pisan, heeh. Kuburan si jalan pisan. Si Baik mah kan anjing suruntul, ada sompral terkenal anjing ya. Terkenal suruntul dan sompral. Beng monggus lah lewat itu we. Urangnya mikir mun lewat kota jeung lewat itu motongna jauh pisan sing motongnya jauh pisan deukeut lah balik ka imah teh deukeut. Akhirna lewat lah antap Arca Manik tukang gara-gara si Baik. Sulono tong sieun lah nu itu mah si Baik kitu tong sieun lah nu itu mah. Wae dibonceng mana nu kitu anjing lagi gitu. Sompral Bang. Oh, soalnya kan balik teh orang balik teh jam 11 lah, jam 11 jam. Kan nganterkeun si ieu lah. Kabinong kan nganterkeun urang teh. Balik teh geus peuting jam 11 jam 12-an lah. Balik di masih wira kerja kelompok. Urang balik karing Bandung si Abeng balik ka Panganten. Balik. Isukanana teh make lilan, isukanana. Beker itu di imah. Si Baik isukanan carita di sekolah. Sebetulnya nyarita di sekolah kasih Abeng. Aing kamari peuting si asa anu nuturkeun cenah. Pas lempang tigang ka imahna si nyarita pisan. Kasih Abeng anu nuturkeun. Si Abeng kan nyarita. Kan sia mah wanian anjing mun aya juri beuk ku aya dibonceng. Mana emang geus jeung si Baik gitu. Tuh aing mah teu sieun si Baik teh. Tuh aing mah teu sieun balik ka imah. Aing mah sieun mantu. Mana yang paling jalan rada lompat. Blogan kata sudah kan.
Ingat tuh Teu. ya siapa dah siapa moal ingat bahwa lagi orang nyarita masa si Ari tuh ingat sih man yang parah nih gitu. arah ya mau percaya tanyakan si Abeng tanyakan si Abeng ingat kan lewat tukang aya kuburan cuma sompral sih aya kuburan mun arah ti ditu berarti kiri jalan mun arah ti dieu berarti kanan jalan nepi ka aya oge kuburan aya kan cuma wah kudu sieun lah gitu sompral si Abeng mah badag-badag awak badag oge sieun anu karang itu mah si Abeng mata inget kena si Abeng teh rada ngebut dia teh ningali karup gitu aing kan ngasih Abeng kalakuan gitu aing jadi sieun oge gitu Orang masih ngelakuan gitu lah. mana mah cuek ini biasa ocon anjing di motor oke ocon anjing Aduh kieu anjing nu nya dibicarakeun ka jalma anjing. Da memana kitu terus aya da kabeh, Mbak. Udah moal maneh wae sanu Tapi urang mah teu gigituan oge. jadi kieu baik urang ingat pisan carita eta mun mana teu percaya tanyakeun si Abeng da aya saksi hirupna aya si Abeng aing mun jalma aya nu jalma nu ngomong sompral aing selalu ingat carita eta soalna kitu sih begitu si baik diturunkeun manehna balik ka imah isukanana carita anjing aing balik asa aya nu nuturkeun cenah kitu cek si baik teh kitu terus si baik teh cek si Abeng teh cenah mana wani anu kana karar itu ini mah sieun aing mah teu sieun anu urang mah lempang rada lompat ngapantau ge muka pantau pagar ge mamang. Nah gitu bek nu nya cilaka teh eta anjing. Jadi kan menghantui gitu teh da ngadunggu mantep cuma sompral ya. Tapi lamun misalnya maneh di dinya karena teu soledat we. Terus maneh ujug-ujug labu tah eta nu kitu nu nya. Jadi sih mah urang matak selalu teringat mun aya jalma ngomong sompral anjing aing selalu teringat carita eta cerita si bae. Gitu sompral kontan dibayar anjing gitu nya. Jadi si mah mun duta sompral sih. Duta sompral sih anjing. Orang menunggu masuk permisi gitu. Siapa anjing? Waduh anjing. Oke, Tuh si mah tuh ngimris anjing sieun mah teh sieun anjing. Urang mah siga di si anu, misalna anjing kieu euy, kieu we di punten, ngan tanggal punten. Gitu anu. Si mah tuh anu kalau kitu. Ditulisan teh B G I anjing. anjing ieu na titik kana titik hese. Ya kan ya. Amun juri borang-borang masih kana menampakkan diri anjing ya. Tahu sih ya tah. Lain sini nekat eta juri kan. Nekat atuh anjing. Tapi aya juri menampakkan diri sia-sia aya. kalau eta teh dicaritakeun mah di gedung DPR anjing. teh barakan mah eta anu sih. Anu nightmare Anjing. Anjing rek main politik. Ya si daun masalah motor urang katanya urang ngomong. Aing mah euy, ku motor mah euy. tapi orang teh sompral kan semprul gua. Malah sompral semprul. Ini manusia kan pastinya trauma ya. Memakai RG polisi nama teh backjul ya kan. Langsung Kebayang si Rosti di pur ku si Rosti mah. Wah, pas si Rosti nyusul, iya puter. Ini ras-ras banget itu tuh ras anjing. langsung ke Puter kayak gitu. langsung pusing teh gitu. Anjing di Mandalika ge bro. Lah ya tukang eta Tukang-tukang lain maksudnya teh. Dareun-dareun kaangkat bro. tang apa sih ekonomi jadi eta. Ya halus. Terus nu paling ieu namanya para wisatanya. Aya orang bule kan bono kadarnya teh. Itu kan nu beuki ge non MotoGP itu kan seluruh dunia kan. Pokoknya ada kejuaraan ada internasional, ada Asia pastilah agar eta mah pasti loba bukan ekonomi mah pendapatan era pasti gede. Jadi jika SEA Games eta ya duit. Jika SEA Games anu Ya, eta kan SEA Games, SEA Games Asian Games, SEA Games. eta gede. Event memang Ya tong boron Asian Games, MotoGP, ana lomba kicau kenari we, Bro. Tukang es, tukang cuangki mah anjing.
ekonomi kan terang. Oke, Baik nge-close. baik. Oke, Bacuners, sekian untuk hari ini. Ditutup dengan Doa bersama. bersama apresiasi buat Mandalika. Oke. Saya Begi. Sek. Oke. Bye bye. Bye bye. Sampai ketemu lagi.